Judulna Pak Aki. Karangan Aam Amiati. Melong kosong bangun anu jauh paninengan, kalebah ngarung gunuk narungkun saliara anu sumedeng mangka kembangan di juru taman. Nengetan sakur tutuwuhan anu masieup buruan, matana terus ngulincer mapai pakarangan anu kaitung lega. Tetepanana anteng nutul-nutul kukupu anu pating geleber silih udag jeung baturna. Karasa hegar jeung katingali resikna abung anu ngurusna rapekan. Aminah nu boga imah anak bungsuna anu rajin ngurus pakarangan teh. Anak anu seubeuk ku panyiksa jaman baheula keur budak. Nu teu tuah teu dosa jadi pameupeus keuyang. Amarahna anu keur meujeuhna mangprung ngalajur nafsu. Teu karasa ci ibun ngagarenang dina juru panonna mimiti bedah, ngamalir mapai pipina anu geus mimitik harijut digorogotan ku umur. Renghapna karasa berat. Aing bangkarak anu eueuh pisan araheunana. Aing anu lamokot ku dosa, hamo bisa kahampura. Geurentes hatena noroweco nyupata dirina. Pak Aki, bari tamih deui citehna. Gebeg teh lamunanana reuwas. Kareuwaskeun ku panalek Aminah anu kanyahoan, anu teu kanyahoan geus aya di gigireunana. Moal Mi, ngajawabna pondok bari jeung nyusut panun ku tonggong leungeunna. Pak Aki teh nangis. Aminah neuteuk beungeutna. Kapeureupeunan we sigana mah, da mani peulih kieu. Bilih anu karaos atuh, bilih bade jajab ka dokter, ami bade ngaluarkeun motor. Moal Mi, Pak Aki mah. Mohon atuh, bilih aya kaperyogian mah ami dipapon, naraskeun heula padamelan. Ukur wasa unggeg, teu wani tanggah mencrong beungeut anakna anu ditutupan ku cadar. Sanajan ukur sareret, tongona geus karasa panas, jung manehna nangtung babatek ngejetkeun awakna anu mimiti karasa rengkeng balas dipake diuk bari moyan. Gap leungeunna kana emu. Siji teh anu geus mimiti baleuy, dibuka tutupna regot nginum, bangun anu nikmat pisan. Sup manehna ka jero imah, labas nepi ka kamar mandi, tegung sila kadenge sawurna cai, rengse mani dangdan make papakean bersih. Cong salat duha, sajeroning wirid reup manehna peureum kapulesan dina amparan sajadah. Sia teh kurang ajar pisan, mana bantangul teuing, cek aing udulkeun teu sudi. Aing kudu gablek anak jadah jiga sia. Gampleng pipi pamajikanana ditampiling nepi ka ngagaralang. Akang, abdi teh teu mau salingkuh, walon Suminar dina sela-sela inghakna. Kadeuleu pisan ku aing, waktu sia keur dipayang ku si Usman goblok teh tah, rek mangkir naon deui maneh? Eta manulungan peda abdi labuh. Memang nangasa kali wungkul siapa barengannya si goblok teh. Sasarangan so teh peda kegiatan sosial, sanes nu lain-lain. Manggeus, montong nya capek wae sia, da ingin nyaho kalakuan sia satu kangen aing teh. Gejlig init ngajablogeun pintu satakerna. Inghak Suminar ganti jadi bangingik, mungguh ka nyerian bea karep teu narima teu rumasa milampah laku nirca. Tapi Ruslan kekeh dina pamadeganana, yen anak kadua anu dikandung ku Suminar teh lain maalin anak manehna, boga kayakinan yen Suminar kabeudangan ku popotonganana sabuat manehna eueuh di imah nepi ka aya bulana. Ti harita Ruslan jadi langka balik, paling niti sabulan sakali atawa lapur pisan. Sedang Suminar sabada kajalan eta teh langsung mutuskeun mundur ti yayasan sosial jeung moal ilu biung deui dina kagiatan supaya teu babarengan jeung Usman. Nu sok jadi panembleuhan amarah salakina ka manehna.
Kungsi perkara eta teh dicaritakeun ka Usman sarta Usman siap ngabela. Manehna rek ngajentrekeun ka salakina yen di antara manehna eueuh hubungan sejen lian teh urusan pagawean. Tapi niat Usman teh dihulag ku Suminar sabab geus kasawang kumaha pibalukareunana lamun nepi ka salakina tepung jeung Usman. Nincak bulan kagenep mareng jeung bulan aleun beuteung Suminar Ruslan mulang pasemon angger kurawud Haseum taya pisan budi sahuapeun. Si Aa ku akang rek diselongkeun ka emah malawur cicing didege bisi engke geuleuh ningali adina. Jedud ucapan Ruslan nembag pisan kana mamaras hate Suminar. Suminar ngarenghap jero naker manehna ngusap dada teu wasa nahan ngagolakna rasa tungtungna ngaku makarepkeun kalakuan salakina anu geus nyiksa lahir batina. Hayang nyarita tapi kembah anu antukna kapegung ngading diu teurik sakumaha biasa. Manehna apal kumaha pibalukareunana lamun ngalawan nu geus oge sakitu matak nyerina. Ruslan ini deui bari maksa anakna kudu milu jeung manehna. Suminar ngajuru di baturan ku mitoha awewena nepi ka ngurus orok mitohana geten pisan dibarengan ku anakna anu cikal. Maklum indung bapa Suminar dumuk jara rawuh di pentas lautan. Rai poe ganti minggu di tema ku bulan jeung taun Suminar hirup duaan jeung anakna anu bungsu geus tara ngandalkeun nafkah ka salakina da manehna geus bisa macakal sorangan tina ladang dadagangan. Katambah deui loba kasundang ku mitohana. Suminar kungsi nampa beja pagah cenah Ruslan teh boga budak deui ti awewe anu sejen. Dasar lalaki burung pinter kodek hayang menang sorangan. Suminar kekerot mencrong potret pangirim babaturanana nu ngahaja hayang nembongkeun kalakuan salakina. Potret Ruslan jeung awewe anu geus anyar deui wae teuing geus sabaraha kali ganti. Tayalian anu nyababkeun Suminar tangguh nyanghareupan laku lampah salakina kawas kitu lintang ti pamepes jeung kanyaah mitohana anu tamplok ka manehna jeung kadua anakna anu antukna manehna bisa tahan nguat-nguat maneh. Hayang nyaho nepi ka iraha rek diladenan sakuatna. Pangna mitohana sakitu mikanya manehna pedah ngarumasakeun boga anak atah warah ukurnya dulang ka Ruslan ditudunan sagala rupa kahayangna diwowoy ku dunya barana. Mah, ari Bapak Ami tara uih Ami hoyong dipangjalekeun rapot ku Bapak sapertos rerencangan. Ami neuteup seukeut panong indungna. Mohon engke upami Bapak uwi ku Ami carioskeun nya. Tipaeun oge waktos Ami hoyong dipangkuungkul kalka disuntrungkeun. Nya harita mah bapana nuju carape panginten Ami. Nah hanya Bapak mah teu nyaah ka Ami teh unggal pendak teh tara naros. Upami ditaros ke kalah kamolototan. Ami terus ngadoni. Nya bapana panginten nuju ser emutan. Janten Ami teh ulah ngaganggu upami Bapak uwi. Wangkongan dipungkas ku usap deudeuh Ramo Suminar mapai buuk Ami anu gomplok. Ngabayuan henteu nalakomo ukur kitu we dijadikeun kaulinan. Balik rutin saminggu sakali atawa 2 kali ngaroris kaayaan di imah milu dahar ngocap nyacapkeun ka sono ka Suminar geus kitu mah leos deui wae. Aneh.
Bareng balik hiji waktu datang dadalilegan langsung asup ka kamar kokoreh kana laci anu aya dina jero lemari. Milarian naon Kang? Mana si akte imah? Pantes digadikeun ku abdi karerencangan. Alus hade pisan kalakuan teh. Ruslan nyungkun. Hapunten abdi, peryogi kang nambihan modal. Teu kudu menta dihampura. Pokona eta akte kudu bukti ayeuna keneh. Ieu imah aing rek dijual. Akang, nah kalakuan teh meuli nyucud asa kaliwatan pisan. Nganggap naon ka abdi teh? Bongan sorangan buat wani salingkuh. Rucah jeung si goblok. Akang mah hayo we nguku carita batur. Ukur ngandalkeun fitnah anu hoyong puas ngakaya hirup abdi jeung ngaruntakeun rumah tangga urang. Meunggeus, montong loba omong. Kadiekeun akte. Namana nongkrogan teuing boga salaki teh nulus tunjung ka bina-bina. Diantep teh aya kadua sadar kalah ka mungkin ngahajakeun. Datang-datang jelema soalkeun akte. Teu boga kaera pisan. Sia wani nang tangka aing. Gampleng Pepe Suminar ditampiling sahabekna. Suminar teh eleh gangas, kerawak leungeunna nyeklan kerah ka meja salakina, laju nyakaran beungeutna. Nu jogol bari pacental-cental mingkin rongkah, nu ieu negreg anu itu mung eleh, papada hayang meunang. Ami anu kakara balik ti sakola mideungeun kajadian kawas kitu ngan suruntul teh ngagabrug indungna, niat erek jadi tameng ngahalangan panyiksa ti bapana. Orok kaya Ruslan anu geus karanjingan setan kalepasan meunta sangkur anu teu boleh nyelap dina cangkengna. Memeh beres pisan kana dada Suminar nyoledat heula kana beungeut budak nyiriwik kana pipina. Dua awewe pating jarerit tinggal rewak satakerna meunang kareuwas jeung kanyeri dina waktu anu meh sarua. Rob tatangga rabul haliwu papada reuwas binarung panasaran ngadenge suara anu estu ngagareuwahkeun sarerea. Kasampak Suminar nyuuh dina ubin guyang getih. Teu jauh ti indungna Ami kapiuhan, teu kuat nandangan nyeri anu pohara. Jelema recok beja patatalepa gancang nyebar nepi ka jauhna. Putusan dijieun saharita Suminar jeung Ami dibawa ke rumah sakit, sedengkeun Ruslan anu kasima langsung dicangkalak diamankeun dibawa ka kantor polisi ku pagawe desa. Suminar mah teu katulungan sabab sangkur nawak pisan palebah jajantungna. Sedangkan Ami kudu ngalaman cacat dina beungeutna. Sabada eta kajadian anu dipasantrenkeun ku ninina. Sabada eta kajadian Ami dipasantrenkeun ku ninina. Nepi ka cucungna, tug nepi ka diparengkeun meunang jodoh anu sarua wedalan pasantren. 20 tahun Ruslan kudu ngalaman hirup dina camewekna jaruji beusi. Lain waktu anu sakedeung pikeun manehna, lain waktu anu sakedeung pikeun anakna, lain waktu anu sakedeung pikeun nyageurkeun tatu anu hamo bisa lita deui sabihari. Nu matak basa anakna mah pageun dina mangsa manehna bebas, bisa nyeuseup deui hawa merdeka saluareun tembok LP, manehna cangcaya boh ka dirina boh deui ka anakna asa teu percaya loba rumasa. Anu satadina merod teh teu burung leah sabada pada ngolok ku Ami jeung ku salakina supaya dai cicing jeung maranehanana tug nepi ka danget ieu panceg 5 bulan dimemenan ku anakna anu ampir kasoran baheula. Hana, gugahkeun Pak Aki bilih kapulesan. Gerapi warang tuang heula. Ami ngajurungan anakna sinangga geroan akina di kamarna. Hakedap Umi, pamang luju meresan paltot gambar Alde. Hana ngawalon bari jeung jongjon we ngasup-ngasupkeun paltot gambar kana wadahna. Bios eta mah diteraskeun deui engke. Ieu angeunna bilih ka bujeng tiis. Teu nungguan indungna nitah deui, belenyeng Hana muru kamar akina. Teu kungsila kadenge surah budak teh ngagerowan indungna. Umi, Paki bobona alim gugah.
Ami anu keur meresan meja makan gempeur ngadenge caritaan anakna ngadupak mangkok eusi angeun panas nepi ka muragna. Pre mangkokna peupeus ninggang ubin. Angeunna bahe patulayah anjo ka kamar. Kasampak bapana nyangkere dina pangsarean. Leungeunna nyeklantas be diguyah-guyah ku anakna. Awakna ngagibeg kabeh. Ami calangap pakat ku Kasima. Panonna juh ngarontok bapana anu geus teu nyawaan. Ukur wasa kedal ucap pagi. Cag